Mang Acil Gentra Suara dina acara Dongeng Sunda. Wikanta nu keur baradami di balik kampung jeung warga oge pupuh lembur. Dina waktu anu sarua, harita di imah Iwin anu keur ditinggalkeun ku nu jadi salakina nyata Wikanta. Pamajikan Wikanta nyata Iwin ngadenge sora jalma guntreng di luar. Atuh ngarenjag harita teh. Terus ngadedengekeun eta sora anu keur nyarita. Kekekena sora saha eta teh nya? Di luar mah diguntereng kitu, sora anu ngomong. Cek gerentes hatena, bari jeung rada reuwas, terus ngadeuketan kana pantohar. Moal, lain Kang Wikanta eta mah. Da apa? Can lila mangkat nage. Keur kitu kadenge sora nu rada kolot ngomong ka baladna. Ya, boa-boa areueuh barudak teh di imahna ye. Pokna teh bari jeung ngilik-ngilik ka imah Wikanta anu jiga tari iseun. Bener pisan abah teh ye. Nya mah ikuti iseun kieu nya. Nya jiga nama keur luntai teh bah. Tapi lamun geus sarare piraku deui, apaan sore keneh teh ye. Cek jelema nu hiji deui. Sing horeng teh Abah Anang jeung Ahmadi geus narepi ka lembur Campaka. Malah mah geus aya di hareupeun imah Wikanta. Ya ujang. Jiga nama keur laliar meureunana ieu teh ye. Nah, syoknya baka mana kitu nya abahnya yang Wikanta teh. Piraku wengi-wengi kieu atuh. Bisi we atuh. Keur aya perlu ka mana we init nama. Kitu cenah cek Abah Anang. Bari manehna teh gek diuk dina golodo. Keur kitu pamajikan Wikanta anu ngaranna Iwin ti jero imah ngadedengekeun kanu keur paguneman di luar. Nah sahanya asa wau kana sora nama. Cek Iwin harita teh bari terus beuki ngadeuketan kana pantohar. Ngadeukeutkeun celina ngadedengekeun kana sora anu keur tinggerendang. Tapi dah cemporna mah geus dihurungkeun. Berarti aya tah can lila initna teh. Jiga nama kaburu ari ngahurungkeun cempor mah. Cek Abah Anang bari terus ruak liuk katukangan imahna Wikanta. Atuh ajaran we bah, calukan sugan we atuh tos calibra kitu. Nya benar. Assalamualaikum. Nyai, ujah araya di imah ieu teh. Kitu cek Abah Anang bari jeung alak eli ka jero imah. Gebeg teh harita Iwin reuwas. Sabab eta sora teh ayeuna mah tetela geuningan wau. Buru-buru cengkat tuluy mukakeun panto sabab apal ayeuna mah kana sora nu jadi bapakna. Astagfirullahaladzim Abah. Punten da abdi teh sieun ieu nyalira di bumi. Nah atuh mani wengi-wengi teuing. Nah henteu sareng si Amu bah. Cek Iwin hari weus-weus ayeuna mah sabab geus kanyahoan yen anu datangna teh nu jadi kolotna. Nyai, apanya abah teh kapeutingan. Malahan mati kamari mangkat teh. Teu milu ieu si Amu mah. Ye we ye di baturan ku Ahmadi. Biasa keur tamakeung di jalan. Cik Abah Anang Ari Iwin harita teh cong sasalamat munjungan ka Abah Anang jeung ka Ahmadi. Muhun atuh sok dia kalebet Abah Mang. Geus kitu masuk duanana arasup ka imah. Kumaha Abah Damang? Aduh punten abdi teh sareng Kang Wikanta tara kabujeng ngalongo ka pali ditu.
Cek Iwin harita tengah bagiakeun ka Abah Anang. Keun bae Nyai. Anu penting mah urang teh sararehat bae. Alhamdulillah Abah jeung ambu ge sararehat. Ieu ge untung we tah. Ahmadi teh keur nyase eueuh pagawean. Makana daek nganter Abah ka dieu kitu tah. Nuhun atuh ari sararehat mah Abah. Oge emang kumaha sararehat tah sareng si Bibi. Nuhun tos kersa nganter Abah ka dieu nya. Hihi. Alhamdulillah Nyai sararehat ari awak mah. Hihi. Ari menguhing fisik jeung pasik mah lah mang teu sehat teu kirang sawios-wios ngan eta we tah anu nuju komplikasi teh pesak. Keun bae Mang, anu penting mah urang teh sehat awak, sehat badan. Upami sehat salira mah kapanan urang teh tiasa nyareki payah, tiasa usaha sakumaha mistina. Kitu teh Mal Iwin. Ari si Wikanta ka mana Nyai? Nyaba ka mana wayah kieu teh ninggalkeun imah geuningan pamajikan sina di imah sorangan. Kitu cek Abah Anang, tumanya kanu jadi minantuna. Kang Wikanta teh nuju ka balai kampung Abah. Eta nuju aya badamikeun tah sareng warga. Ngeunaan hiji kajantenan tah anu nuju tumiba ka ieu lembur. Cek Iwin nyaritakeun kayan salakina. Nah, aya kajadian naon kitu Nyai? Eta Abah, minggon-minggon ieu teh seueur kajantenan anu teu kaharti ku akal. Teu kaharti ku pikir, teu kahontal ku akal. Cek Iwin nyaritakeun naon anu keur kaalaman di lemurna harita. Ke Nyai. Alah teuing. Nah, dugikeun ka teu katepi ku pikir, teu kahontal ku akal. Nah, kajantenan naon atuh eta teh? Mantak ilu bingung ye ka mamangge mikiranna. Nah, aya bangsat atawa naon itu teh? Cek Ahmadi menurut tumanya ka Iwin. Duka abdi ogenan bingung Mang. Margina disebat bangsat tiasa, tapi dalamun disebat bangsat mah ieu mah kamalinaan teuing ngan ukur diburak-barik we wungkul. Nya seseueurna mah kandang domba teh anu jadi sasaranana. Eta domba teh ngan saukur droga hala we tuluy diacak-acak. Kitu tah Abah oge Mang. Cek Iwin nyaritakeun kejadian ka Ahmadi jeung kanu jadi mitohana. Mun atuh pami kitu mantosan heula nyabahnya. Oge Mang, abdi bade ka dapur heula, cai-cai mah aya geragi. Mudah-mudahan we Kang Wikanta teh teu ngiting teuwihna. Cek Iwin harita teh bari terus ngaleos ka dapur pikeun nyuguhan kanu jadi mitohana jeung ka Ahmadi anu keur nyema. Ari Abah Anang harita teh sanggeus ngabandungan caritaan Iwin tadi, manehna rada ngahulang sakedapan mah. Terus nyarane kana bilik, bari mikiran caritaan Iwin kana kejadian anu lumangsung di eta lembur. Maknya eta kejadian teh reka alaman deui ku aing. Bener jiga nama sakumaha anu dicaritakeun ku guru baheula. Yen bakal aya hiji kejadian deui, datangna ti hiji jalma anu wujudna jalma tapi rupana jiga anjing. Nya eta pisan jigana. Kitu kalakuanana tanu dilampahkeun teh. Ngaburak-barik kana ingon-ingon warga. Gerentes hatena Abah Anang. Abah, ina kala ngahulang ari Abah. Hihihihi. Kunaon atuh teh? Capek atawa kumaha itu Abah? Hihi. Ki atuh sakedap deui teh. Si Nyai teh nuju nyanak cai apanan. Hihihi. Temal Ahmadi ngabuyarkeun panglamunanana Abah Anang. Abah Anang teu nembalan kala kacicing bae bari tetep melong panon makana langit imah. Atuh Ahmadi teh reuaseun, pokna nya deui rada tari. Abah, itu geda. Abah, kunaon atuh Abah teh? Jiga anu ngalamun kitu.
jika anu jara rauh paninengan adik abah. Nya ujang, kumaha? Cek abah Anang, kalah kamalik nanya ke Ahmadi. Terus abah Anang teh cengkat tina nyarandekna. Manehna nginget-nginget kejadian anu kaalaman ku manehna baheula, anu pernah dicaritakeun ku guruna. Aduh, ayah ieu. Aduh, teuing adik abah. Abi jantan hoyong ka jaman ya abah yeuh. Alah, teuing. Teu kieu tidak tadi yeuh. Teu katahan menitos asa pegel itu ya abah. Kitu temal Ahmadi. Temal yere ka abah Anang anu terus ngahulang deui. Kela atuh cuanggeruan heula si Nyai. Nyai. Geus kitu Iwin teh nyampeurkeun ka hareup. Bari pok nyarita. Muhun abah, aya naon manawi? Iya. Yang Ahmadi hayang milu kacai cenah. Oh, mangga mang, kapali pangker atuh. Cek Iwin bari nunjuk ka pipir imah. Geus kitu mah teu tarangke deui Ahmadi teh tuluy nangtung kebat ka tukang muru ka tampian. Atuh abah Anang teh asa kaganggu lamunanana ku kalakuana Ahmadi. Sabab tetela naon anu keur kajadian di lemur Iwin teh anu mantak jadi pikiran ka manehanana. Sabab aya patula patalina jeung kajadian caritaan guruna anu baheula. Geus kitu mah Iwin teh nyadiakeun susuguh keur dalahar mitohana. Teu ngadaguan Wikanta datang, brak dalahar balake cerakan. Sabab karasa capek jeung bangun lapar pisan. Beres dahar pok Iwin teh nyarita. Nah, hanya Kang Wikanta teh can mulang wayah kieu ya geus peuting. Nah, hanya pangheula ka mana atuhnya? Cek Iwin harita teh bangun hariwang pisan. Sabab harita waktu geus nunjukkeun ampir tengah peuting. Anu jadi salakina can wae datang. Aya deui perlu nu sejena meureunna Nyai. Keun wae lah ulah teuing melang. Pan puguh ieu tah anu ditujuna jeung kapentinganana arek ngabadamikeun anu kacida pentingna. Cik abah Anang ngupahan kanu jadi minantuna. Muhun abah ngartos abi ogenan tapi nah terbiasana dugikeun ka wengi kieu yeuh. Melang bisa naon-naon abah. Cik Iwin ngebrehkeun ka melangna. Moal Nyai, sing tenang wae. Abah percaya ka Wikanta mah manehna teh bisa ngajaga diri. Geus ayeuna mah Nyai, ulah loba pikiran. Poho abah teh mawa buntelan tuh. Oleh-oleh ti si Ambu teuing naon eusina mah. Jigera buka ka ditu. Kitu cek Bah Anang bari sila terus udut. Ngararema ka Iwin supaya ulah hariwang teuing kanu jadi sarakina nyaeta Wikanta. Kaayaan harita di luar bentang baranang, taya mega anu ngahalangan, cahya bulan, nambahan endahna alam dina peuting eta. Ayeuna urang caritakeun aya di balai kampung, anu geus tuntas badamina, ngeunaan sagala rencana jeung kasiapan Wikanta pikeun nguatkeun para pamuda anu aya di eta lembur. Ditanggung jawabkeun keur ngatur sagalana ka Wikanta. Yang Wikanta, sakali deui akang teh ngaturkeun nuhun. Kana sakabeh kasanggup puja. Cik Marna, da puguh Marna teh leuwih jauh umurna tibatan Wikanta. Nya pantes bae Marna teh nyebut ujang ka Wikanta. Sakabeh jalma nu aya di eta lembur geus percaya pisan ka Wikanta. Sabab kawilang di dinya teh ngan ukur manehanana anu gede wawani loba pangabisa pikeun narima kana eta tanggung jawab. Nya sakumaha anu tadi geus disawalakeun, hayu urang gawe babarengan ngajaga ieu lembur. Utamana anu boga sasatoan. Sing caring-cing pageuh kancing saring set pageuh iket, sing ati-ati ulah nepikeun ka urang teh balangah jeung aya deui kajadian anu datang ka lembur urang. Kitu ceuk Wikanta. Ane mamang mah percaya ka Jang Wikanta nah. Percaya kana pangabisana bangona mah. Wawanena sanajan umurna sahandapeun tapi ari dina soal pangabisa mah leuwih luhur.
Gitu tak? Cek culum harita teh bari ngareret ka Wikanta. Sareng kasadayana urang teh sami-sami urang berjuang babarengan pikeun ngajaga keamanan di Lembur. Jadi lain pedah kuring aya pangabisa, lain pedah aya nu sakti, sabab ari jalma mah eueuh anu unggul. Eueuh anu pangpinterna, eueuh anu pangsaktina. Anu penting mah ayeuna teh urang bisa ngajaga lembur babarengan. Jeung kudu bisa kompak silih jaga. Sabab lamun teu ku urang, rek kusaha deui atuh. Temal Wikanta bari ngareret ka pupuh lembur. Wanci peuting geus jempling. Ti kajauhan kadenge anjing babawung. Nambahan keung kaayaan peuting harita. Dah, bener pisan ya, bener. Satuju mang ogenan. Jadi urang teh kudu babarengan. Ngoni ngajaga jeung ngariksa lembur teh. Urang rawe-rawe rantas malang-malang putung. Ulah pikeun ka hal anu geus kaalaman teh der tumiba deui. Da ku sabab kitu hayu urang ngayakeun ngarona babarengan ngajaga lembur urang. Kitu cek culum nguatkeun caritaan Wikanta. Sanggeus rengse babadamian harita teh Wikanta terus pamit. Kang, lain kuring teu sono ite sabab geus peuting. Karunya ka pamajikan sorangan di imah. Moal kosi dianteurkeun ta ku Mang Culum ujang. Cek Marna ngareret ka Wikanta. Ah teu kenging Mang, karunya keun bae hawatos engke mulih nanyalira. Temal Wikanta. Nya geus kitu mah bring sararea teh bubar ti bale kampung. Baralik ka imahna sewang-sewanga. Gancangna carita harita teh Wikanta geus tepi ka hareupeun imahna. Tuluy wae kaketrok kana panto. Assalamualaikum. Nyai. Nyai. Harita kadengeun ku Abah Anang anu aya di jero imah. Sanggeus kitu mah Abah Anang teh cengkat tuluy mukakeun panto. Waalaikumsalam. Ai. Aya Abah geuningan. Cik Wikanta beri terus ngagabrug kanu jadi bapana. Cager ujang. Nah, geuning peuting-peuting teuing balik teh. Karunya si Nyai ditinggalkeun. Mohon Abah. Alhamdulillah abdi mah danget ieu sehat. Sawalerna Abah sareng ambu kumaha sarehat. Abah mah jeung si Amu ulah hariwa calalager ujah. Tageuning, Kang Wikanta sumping. Nah akang teu manilami-lami teuing atuh. Nah badan teu naon kitu. Nya Nyai, memang rada alila tadi teh. Sabab beriungan teh loba pisan nu dibadamikeunana. Jeung disiapkeun sangkan sakabeh bisa lancar. Nya hampura we akang teh balikna ka peutingan. Untung we aya Abah ye di dieu. Kitu Cik Wikanta ngajentrekeun kunaon sababna manehna balik ka peutingan. Tabu sabaraha Abah sumping teh? Tadi we kira-kira pada maghrib nepi ka dieu teh. Untung we tah aya Ahmadi daekeun nganteur ka Abah. Kitu teh ujang. Atur nuhun atuh Mang, tos nganter Abah ka dieu. Kumaha sarehat sareng bibi? Cek Wikanta ka Ahmadi. Alhamdulillah ya ujang. Sarehat ari awak mah kitu tah jag-jago ringkas teu kirang sawios-wios. Sono Mang teh ka dieu. Nya kaleresan teh si Abah teh ngajak. Nya alhamdulillah dugi ka dieu ieu. Kalian salamat. Kitu cek Ahmadi. Kumaha hasil sawala tadi teh ujang? Nah geus rempuk pikeun sagala rupana. Jeung ngabadamikeun naon anu kira-kira jadi masalahna eta teh. Sabab si Nyai tadi ngobrolkeun cenah keur werit di dieu teh. Aya-aya wae atuh ngadon aya nu kitu.
Alhamdulillah Abah. Sadayana oge beres, malihan mah kompak pisan sadayana pangisi lemur teh. Nganya kitu teh, abdi ge isin ieu teh. Margina sok dianggap wae jalmi sakti. Jalmi anu tiasa sagala rupa cenah. Nyata di teh abdi ditunjuk pikeun jadi lulugu keur ngagerakeun warga, ngalatih bela diri para pamuda. Khususna nu aya di Ilmur. Alhamdulillah atuh. Abah teh milu bunga ari kitu mah. Ujang teh berarti geus kapercaya ku sakabeh jalma pangeusi kampung. Eta teh jelas pisan hiji amanah keur urang anu kudu ngalaksanakeun tanggung jawab pikeun hidup dina ngajalankeun sagala rupana. Abah mah amanat wae ka hade sagalana kudu ningkatkeun kawaspadaan, tetep mawas diri, bisa ngajaga sagalana. Jauhkeun tina sifat sombong. Ulah boga rasa aing uyah kidul. Da ari munggu jalma mah eueuh anu sakti manraguna. Sagalana anging pangersa nu maha kawasa. Jauhkeun tina sifat sombong jeung takabur. Sangkan urang teh ikhlas dina ngalakonanana. Mohon Abah, mohon. Diestokeun pisan ku abdi. Insyaallah sagala piujang oge amanat Abah baris dilaksanakeun. Oh syukur ujah. Kudu kitu. Abah masuk sanajan hidup geus dewasa. Teu weleh-weleh mepelingan mapagahan mere amanat kanu jadi anak. Supaya lengkah jeung pikiran teh bisa luyu, bisa galib jeung umum. Kitu teh ujah. Jeung ulah nepikeun ka hirup jadi sakama-kama. Cek Abah anak, manehna teu weleh mepelingan ka Wikanta anu jadi anakna. Mohon Abah, padahal mah ambu atuh nah teu diajak ka dieu. Alah, apanya? Kulempang ge ari geus kolot mah bisi mopo ujang. Kusabab lain lalampahan deket-deket ka dieu teh. Lain teu hayangeun ngalongok anu jadi anak. Ngan nya geus walurat sakitu kaayaan. Sing calageur wae nu utama mah saling doakeun. Hidup di dieu cara lager bala lager. Atuh Abah jeung ambu deui di ditu sarua sina sarehat. Kitu we ujang. Mohon atuh Abah. Hapunten abdi teh kedah nama anu nganjang ka ditu. Tapi da nya kitu teh aku kasibukan abdi teh acan kabujang. Oh, keun bae sujang. Keun. Saha we anu kaburuna. Da sarua ieu keur boga kasibukan. Abah ge ngarti. Geureuh atuh ujang. Karunya capek ya geus penting ongko. Isuk deui ngobrol mah. Da Abah ge asa geus tunuh ieu teh ye. Kitu cek Abah anak. Nya geus kitu mah sakabehna anu araya di dinya Wikanta jeung Abah Anang oge Ahmadi. Terus reureuh sarare sabab waktu geus nyadeka peuting. Tika caritakeun panjangna peuting harita teh panon poe geus caang. Manuk ting kalepar bari jeung maroyan dina dahan-dahan tatangkalan anu dauna kabaseuhan keneh ku ibun peuting. Ting gurilap katojo ku panon poe. Lamun seug kadupak katempona lir mutiara anu ragra. Sakabeh pangeusi lemur harita geus harudang mancen gawe dina poe eta pikeun kasab sewang-sewangan. Kitu oge harita teh Iwin. Geus udang tuluy kaprak-keprek di dapur. Pikeun nyuguhan Abah Anang jeung Ahmadi. Sanggeus beres, tuluy we disuguhkeun ka hareup. Anu harita Wikanta keur dariuk jeung Abah Anang di teras hareup. Pok harita teh Ahmadi nyarita. Abah, nya ari di dieu ka sarawahna teh jarauh kitu.
Nya lumayan we suja. Tuh, ditutup pentaseun walungan. Jalan anu kamari kaliwatan ku urang teh. Oh gitu. Tebih atunya. Duh, ampun deui. Ku ngepiakna oge nanta mapai-mapai tegalan. Hihihi, sampai manten. Lain itu suja. Abah mah ieu teh panasaran kene sanajan peuting geus ngadenge beja. Ngeunaan caritaan anu kajadian. Tapi hayang apal anu sajentre-jentrekna kana pasoalan anu keur lumangsung di lemur. Duka tuh abah, da abdi ge saleres nama nembe ngadangu beja ti batur, teu acan ningali ari buktos nama taku panonyalira. Ceuk Wikanta beregot harita teh nyuruput si kopina. Ari kajadianana iraha eta teh ujang. Kawit nama eta kajadian teh aya di lemur anu paeunteng-eunteng jeung lemur Campaka bah. Ayana di desa Sodo. Malih mah kieu abah caritanana teh. Darakda Wikanta teh nyaritakeun sakabeh kajadian anu keur geunjleung pake bahan catur urang lemur dina waktu eta. Dugikeun ka kitu nya Ujang. Teh, tapi da ari emang mah percaya pisan ka Ujang teh lah. Sababnya kitu Ujang mah teu blostrong teuing sasatna boga pangabisa kitu tah. Jadi lamun diandalkeun ku jalma-jalma urang lemur teh nya luyu pisan meurinan kitu. Kan sagala rupa ilmu geus diturunkeun ta ku si Abah. Kali urang ngamalkeunana kitu tah Ujang. Sanes kitu Mang Ahmad. Abdi sadar. Abdi ge jalma biasa. Anu boga kakirangan sami sareng anu sejenna. Nya mudah-mudahan we tiasa dimangpaatkeun kanggo balarea sagala rupi anu tos nyampak di abdi. Syukur Ujang, syukur. Abah reueus. Memang bener kudu kitu ari boga ilmu mah. Teu kudu dipake agul jeung takabur. Kagagahan ulah sok dipake kakawasaan. Pepeje. Anu leuwih gagah mah iwati Gusti anu masuci anu ngusik malikeun urang sakabeh. Tah, ari eta kajadian teh geus sabaraha lila lumangsungna kitu tah Ujang. Nya aya kana 2 minggon ka tukang bah. Ngadangu kitu, Abah Anang reuwas, pok nyarita deui. Kieu Ujang. Sabenerna mah sabot Abah di perjalanan kamari teh Abah teh kungsi manggihan 5 jalma. Abah teh boga sangkaan yen eta jalma teh rampok sabab jelas pisan maranehna teh marawa pakarang anu sakitu lengkepna. Jeung deui antara 5 jalma eta teh aya hiji awewe. Tapi lamun nya eta 5 jalma aya patula patalina kana kajadian ieu. Nah naon maksudna ngadon ngaburak-bari kandang domba jeung deui ngan saukur ngaroga hala kana sato. Henteu dijingjing, henteu ditungtun, henteu dibawa dombana. Ngan saukur dibudal badil pangeusi peujitna. Ieu mah teu beda ti sato leuweung anu keur kalaparan. Kitu tah Ujang. Ke Abah. Abdi asa kirang paham. Upami salah sawios sato anu sok kalakuanana sapertos kitu, sato naon eta teh Abah? Da di dieu mah asana tara aya kacaritakeun ti baheula ogenan. Nyaan oge di dieu teh deukeut ka pileuweungan. Kitu tah Abah. Nya lamun nya sato mah anu sok ngahakanan daging domba anu saperti kitu sok ngabudal badil pangeusina. Kahiji bisa wae mau, kaduana bisa wae anjing leuweung atawa anu kasebutna ajag. Tak kitu Ujang. Tah,
Cibenten sareng nu kitu eta teh uja. Maungnya jenis maung panginten tiasa disebatkeun. Eta mah bade maung tutul mangga eta mah. Bade maung lodaya hade. Bade macan tiasa. Oge anu disebatkeun tadi ku Abah nya anu samodel anjing leuweung ajag. Lamun cik barudak ayeuna mah serigala meureun kitu tah. Tapi dah henteu berbulu domba ieu mah. Malihan berburu ieu mah. Berburu domba. Mangge curiga kadinya tah kana serigala alias ajag kitu tah ujang. Cik Ahmadi ngengklokan cerita Abah Anang. Sumun. Tapi da Abah asana moal mungkin. Jeung deui tara aya sato anu samodel kitu di dieu mah. Nya, eta mah bisa bae uja. Da sagala rupa ogenan eueuh anu henteu mungkin. Pokona mah arek sato arek jalma oge nu utama mah urang teh kudu bisa ngajaga lemur, ngajaga keamanan, kerahayat oge kulawarga. Kitu cik Abah Anang. Ari harita Iwi nyamperkeun ka dinya sabab ngadenge caritaan anu keur uplek diobrolkeun. Manehanana bangun hariwang kudu jadi salakina. Nya Kang, kadela sing hati-hati. Komo akang teh geuningan. Dida maluluguna. Pokona masing waspada we Kang. Cik Iwin ngebrehkeun ka hariwangna kudu jadi salaki. Nyai, ulah ting hariwang, ulah pondok pangharepan. Ajal mah geus aya anu ngatur. Urang mah manusia anu teu kumawasa. Anu penting mah urang teh leumpang dina jalan anu bener, tur dipikarido ku Gusti Allah. Jeung urang teh kudu ati-ati dina milampah sagala rupa pagawean. Sakitu Nyai. Teh malwi kanta dari apisan. Mepelingan kanu jadi pamajikanana.